اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngadehesan sejatumut sarah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten sareng indung Bapa abdi ngiring Gusti kasawargi anak Adam pek pigawe ku anjeun amal hade karena eta teh nu jadi kunci surga engke lajeng tinggalkeun sagala kagorengan sabab eta teh jadi kunci neraka siksaan. Anak Adam gedong-gedong nu waktu keur di dunya nu ku anjeun dijieun direka-reka pasti eta teh ku anjeun ditinggalkeun jadi ka anjeun matak nganalangsakeun anjeun bakal pindah ti dunia ka pakuburan dina pakuburan tangtu bakal disampakeun mun boga amal soleh tangtu bakal bunga lamun mawa dosa
tangtuna ge bakal susah. Pakuburan mungguh jalma-jalma nu soleh kasebutkeun rodotun minal jannah. Hartosna patamanan surga. Anak Adam ari nu ngawungkul-wungkul dunya tangtu hirupna di dunya hayang lila. Sedangkan ari jalma nu resep ka akhirat di dunya tangtu sono kana maut. Ieu pepeling sareng wasiat. Muka dua rek disambung ngapat. Anak Adam, anjeun kudu daek tobat. Karena tobat teh jadi kunci ibadat. Mun jalma teu ngalakukeun tobat, moal bager ka Allah, moal migawe taat. Hari ngarah bisa tobat kudu dipikat nyaeta kuloba eling kana